Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah hanya motivasi saja buat saudara-saudaraku yang kami cintai, kami hormati. Cek orang Sunda mah hirup mah kudu leles jejer liat tali, landung kandungan lair aisan. Ulah ponteng kanu koneng, ulah cuet kanu hideng. Intina kudu bijaksana. Ulah ngabeda-beda, sabab lemun ngabeda-beda geus barang tangtu bakal jadi masalah. Angguran mah kudu paheyeuk-heyeuk leungeun, paantai-antai tangan, ngahijikeun supaya negara Republik Indonesia aman, tentram, terkendali, deui ka jalmina sewang-sewangan. Urang sasarengan ngajagi negara ieu ku ngalangkungan di bidangna masing-masing. Resep dinu seni sok aragengkeun kesenianana supaya jadi penghasilan. Anu dina tanina sok tanina, anu dina kebonna sok ngebonna, anu di perusahaan usaha nu lain wae, nu penting sing mararaju, sing garada milik, sing baleunghar, sing laloba duit. Geus loba duit mah jelema ngadareuketan. Lamun urang teu boga duit mah ngadak-ngadak ngalaleungit biasa deukeut jeung urang ge. Pokona mah sing sarehat sadayana lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.